Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ke ibu-ibu anu ngagaduhan murang kali berita. Henteu. Jadi ayeuna di video kali ini urang erek nanyaan manehna duaan tentang hubunganna saha anu panggedena dahar, saha anu ditraktir. Wis, kenapa, Bos? Menang kepo. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ngarah itu ieu subscriber arurang ngarapal kumaha hubungan maneh. Di antara munduran siap ayang ka video bener. Jadi di antara duaan ieu anu panggedena nyatu saha? Mun gede pokok ngaku. Can. Jadi anu panggedena nyatu teh saha? Neng Eli. Neng Eli. Sebutkeun nama ke jeung gede nyatu. Kan boga penyakit micung. Batuang. Lamun aing boga penyakit naon? Gula. Ya anjing. Ieu kagak jaheut. Guys, pertanyaan kaiji jadi panggedena nyatu teh Neng Eli ya. Gede Pamaji. Oh, acan lain maneh. Acan guys, ku aing can ditanyakeun. Terus anu sok traktir saha di antara ieu? Ngapa sih urang lalaki hebat mah. Aduh, ulah. di sini maneh jajanan diri sorangan pan jomblo. Yakin anjing. Urang jomblo lain karena urang teu laku. Tapi terpayu. Goblok gila. Urang jomblo lain karena urang teu payu, tapi urang neangan jalma anu tepat lain nu sesaat. Jadi anu masak ditraktir teh. Iya, yang ali sit. Ningali KBG. Terus pertanyaan selanjutnya anu resep anu gede hitut saha? Iya. Manya tina sapoe kira-kira ya seberji 50-100 kali mah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut. 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 Di antara hubungan maneh duaan Ya. anu paling rumit kumaha tah? Nya maksudna lu kaliku Saling egois. saling egois. Wah, Saling egois. Jadi anu hayang menang teh saha? presiden. Pak Entat. Anu hayang menang Pak Entat. Hal anu paling rumit bieu nya rumit mah. Geus rumit. Oh, geus. Ngan rumitna hubungan urang. Oh. Jalani hubunganna syukuri apa ayana nya. Berjuang duana jeung bertahan sakuatna. Anjir, hebatnya. Hampura ya, soalnya ya orang tek langsung teu make skenario teu naon. Jadi langsung we mah pertanyaan oge. Goblok cek aing ge. Anu gede itu teh fantasi aci goblok. Jangan ieu. Bau mikna bau. Aduh kaya. Wah aing rek ngomong jadi bekem teh goblok aci goblok. Edan bener. Banyak tuh ngomong. Apa nge guys? Ada anu gede bako teh si Entat. Pantat. Udah gede cadokna anjing. Hal anu dipika sedih hubungan maneh naon? Ningali Saat naon gitu ningali batur wedding atau kumaha hayang kawin. Hayang kawin aja malah. Hayang kawin. Tapi cana modal baraya. Apaan tahun aja? Nah, jauh curhat. Cenah modal baraya. Napoy kan mah. Gelongnya kasih dijongkok. Minum heula. Urang beli dahareun ieu di Alfa. Mung di dieu soalna naon? Warung. Oh, warung. Itu warung marah. Orang ieu mah kue lebaran nih. Mau kue tadi anu di teras teh. Oke deh lanjut deh. Kan di
jero hubungan teh jero ke sumur anjing ah. Di dalam hubungan pasti aya pertengkaran. Wah, Tah, mana ngajalani pertengkaran eta kumaha tah, Bray? Neng Eli. Neng Eli. Oh, kela, orang tanya Neng Eli heula. Perempuan. Kumaha Neng? Nya sabar we intina mah. Sabar, sabar. Terus, manya sabar hungkul. Salosina kumaha maksudna? Kudu diolo sih mah. Diolo enggak, sah. Berarti mana mah mat kudu diolo. Wah, Mana kudu diolo jadi kudu disabaran. Ah, jawaban mana kumaha tah? Namun tentang pertengkaran hubungan. Jawaban mana kumaha? Geus atepkeun kamera pohokeun. Yo ngawako. Ngawako. Bekok yo. Kumaha tah jawabanna? naon heula? Ci anjing. Geus naon deui? Pertanyaanna naon deui? Di dalam hubungan pasti aya wae pertengkaran. Mah mungkin. Kumaha nu ngajalankeunna? Jadi kumaha tah? Aya wae lah aing unggal poe jeung maneh nyaksian, aya wae lah. Keributeunna teh. Masalah itu. Masalah itu bisa jadi pertengkaran. Nah. Kunaon? Oh, da 102 kali mah. Anjing. Lain ge heueuy. Kumaha maneh ngajalani kesendirian? Rek nepi ka iraha ngajomblo. Teuing urang ge ngadoa, iraha ya Allah beresnya jomblo. Gitu. Perasaannya tim mimiti bobogohan nepi ka ayeuna geus 1 tahun. Aing kan pernah mau awewe. Nya. Pertanyaan yang sangat baik. Jadi enak kurang jawab. Kunaon maneh tara ti keleutik tara bobogohan gitu. Pertanyaannya teh Aing tara nah gitu. Jomblo wae. kayak tilu alasan urang, kunaon urang ngajomblo wae. Hiji ditikung babaturan, Nyamblongna kayak 2 atuh gitu. 2. 2 ditikung babaturan, 3 ditikung babaturan. Lain ditikung awewe-awewena. Ah, pokoknya mah kayak lah ada can waktuna. Geus kolot mah. Sakit tuh kolot. Umur pangkolotna. Aing ngora tuh tuh ngora guys. Geus cek ya materi. Video ieu ngeuseulah sakieu soalna baterainya rek beak. Ieu mah ngarekod make HP guys. Urang can kabeli kamera, mentak subscribe tong poho, dukung channel ieu, bangun channel ieu bareng-bareng. Ngeuseulah sakitunya pertanyaan-pertanyaan konyolna. Next video sugan leuwih menghibur. Oke.